Syairan ia diserat tepat dina dinten Jumat, ngisahkeun hiji hikayat, hiji manah nu tersayat. Abdi nu lami bersabar, tiap dinten nunggu kabar. Anjeun nu ngantunkeun rompok, berangkat mukim di pondok. Hubungan susurumputan, teu acan pernah pendakan, tapi kanyaah reung nyaman, namana terus nambihan. Berbulan-bulan bertahan, sanajan langki kontekan, saling kabar saperluna, bari lewat dunia maya. Hubungan teu diumbar, di sosmed teu disebar, bertahan teu hoyong bubar, sanajan hubungan hambar. Tapi pas hampir satahun, abdi ngadadak ngalamun. Tos lami abdi bersabar, cinta nu dijaga bubar. Ku sebab pas hiji mangsa, tepat di sosial media, Ibu Rahmati anjeunna terangeun ngajalin cinta. Akhirna ikhlas teu ikhlas, hubungan nu lami kandas, manah abdi jadi dadas, anjeunna hoyong dilepas. Abdi jadi sering bengong, peribatin hanteu bohong, nembe abdi ngeunal cinta, tapi peri pas akhirna. Sanajan berat kacida, ngalepas nu dicinta, turutkeun pun Ibu Rama, mugi anjeunna bahagia.